Aduh, karunya eta budak teh euy. Leutik keneh. Soalnya nung bapana. Mahanya bisa ngurusna eta budak. Karunya urang asuh kudu diasuh da eta mah budak teh euy. Irung bapana geus maot kitu. Urus we. Heueuh ngarti. Urus. Heueuh. Urus. Heueuh deuk diurus. Bahaya budak mah lollipop hiji ge. Donasi ge geus 1,4 M. Heueuh eta justru. Eta Bahaya sok. nek ku budak-budak teuing. Gampang budak mah. Heueuh. Iya akhirna heula ye. Kudu kumaha memere. Heueuh kitu tah. Aduh bingung ieu teh jeung di ka pangadilankeun sagala di. Bibi Ipang lagi nyebutkeun dina postingan ikhlas jauh dibere mobil. Heueuh. Sugan atuh di dinya dibere kapal. Tah eta Kapalnya. mana? Kapalangnya. Ah, Nyaka budak maksudnya. urang pokona da urang tulus. Lain 1,4 da eta teh leuwih. Oh, bener can asuransi. Aduh, Gusti. Bener. 1,4 can mobil can naon. Mikir lah. Bisa oge dipake kawin deui. Bener. Beli ji opat. Da inung tirina mah geus teu. Nah, paling hayang beres etik we atunya. Supaya skincare. Da di aku teh ayeuna, da kerbol aku masalah mantel nih. Itu bener. Ih, puguning nyata. Da tulus, urang mah tulus. Nya. Dan karena eta lain. Lain nya. Mana tuh ngabisik-bisikeun kitu, aduh. Tan bonus eta mah. Nya nu bonus eta teh. Aduh, tong ngabisik-bisikeun kitu jadi setan teh. Aduh. Kan tugasna. Nah, Da urang geus kapikiran teh tadi sampe maneh ngomong teh eta teh aduh. jadi tulus. Tulus urang mah. Berarti mun hiji opat ka yayasan kumaha tah? Nya Segala umum kela. Tapi mun dicokot bener Heeh. Seberapa hektar mun sawah? Budak mempancek maneh ge tadi dibere lollipop. Asli. Ieu mah nya 1,4 diberekeun lollipop nu pisan jadi ke nyandung bisanya. Aslina jadi nu ngasuna loba. Babajikan ka hiji bagian nyeuseum. Bagian kedua bagian ngasuh. Bagian ketiga bagian masak. Ada. Bagian keempat kawan. Bukan nama susu telah. Ujung-ujung balik-balik.